Berang geus kaganti ku peuting sasatoan sabangsa ningjang krik cari cangkas jeung cicire geus disarada. Hawar-hawar sora manuk lok-lok asa beuki nambahan keung waktu peuting harita. Ditambah ku suara koreak meningelak. Nini Ruti jeung anakna nyaeta Amran keur cinduluk nungguan incuna keur gering bangun jiga nu aralum paromana. Teu berag cara sasari malah harita Nini Ruti ngagerendeng atawa nyarita kieu. Ujang, cek beja lamun jalma kaserang panyakit kuris teh kudu aya nu melekan nyari. Sabab cenah mun urang sarare juri kuris teh sok noong. Cek Nini Uti atanawa cek Nini Ruti bari ningali ka anakna bangun anu hariwang. Kumaha mun pas juri kurisna noong kasampakeun sarare anu nungguan anak mah? Cenah mah cek beja dongeng aki-aki keur masih keneh hirup. Mun pas juri kuris noong aya nu keur melekan sok taratus ngawurkeun nambahan panyakit kurisna teh. Eta juri kuris teh balik deui terus indit bari ngahaleuang nembang ali sorana teh ngirung. Amran beuki panasaran ngadenge dongengna indungna kitu teh. Kumaha nembang teh mak? Kembang pare, kembang ganyong anu sare-sore bagian inyong. Ngadenge dongeng indungna kitu Amran wuwuh muringkak bae bulu pundukna malah diukna oge beuki ngageser ngadeukeutan ka indungna. Keur kitu gelebug di luar soda-sora angin. Keak sora manuk koreak sadaluhureun imah. Atuh tambah ketir bae hate Amran jeung indungna teh. Harita peuting beuki simpe ngagayuh ka janari leutik. Hawar-hawar sora anjing mani ngelewung. Gusrak, gusrak sada aya nu leumpang bangun nu berat naker. Reket, sadar sora panto ngareket aya nu muka. Renjag Amran anu keur nunutan teh kagareuwahkeun ret kana panto anu masih nutup. Ret deui ka indungna anu keur sare. Ari nu gering ngajerit majar teh aya juri, aya juri. Ras Amran teh inget ka papatah Mama Ustad waktu manehna keur leutik sok ngaji ngan baralang we maca ayat-ayat Al-Qur'an surat Al-Falaq katut ayat kursi terus ditiupkeun ka anakna. Geus kitu mah anakna Amran teh reup deui sare ngan hawar-hawar kadenge ku Amran aya nu seuring nyikikik sorana beung ngajaukan les bae kadeng teu kadenge deui. Waktu beuki nyerelek basa aya hayam kongkorongok Amran karek bisa sare. Hatena geus ngarasa tenang ceuk pikirna moal datang deui jurig teh meureun ari waktu ngagayuh ka subuh mah. Ci Ibun geus mimiti maruragan kagabrugan ku jalma-jalma anu reka karebon jeung ka sawah. Panon poe geus rada panas karasana nyorot kana kulit. Tibelah kaler katingali Nini Ruti rentang-rentang tas dicai bari ngelek boboko jeung nyuhun baskom. Ari boboko eusina beas menangisikan atawa meresihan keur sangueun. Ari baskom eusina pakaian meunang nyeuseuk barang geus tepi ka imah anakna jeung icuna masih sarare keneh. Tunduhkeun meureun peuting natas nyaring. Ari Nini Ruti mah teu nyahoeun yen peuting tadi teh Amran kadatangan ririwa anu mangrupakeun sora awewe seuri nyikikik da kabeneran keur sare tibra atuh ku Amran indungna teu dihudangkeun da karunyaeun. Nini Ruti sanggeus namoikeun pakaian nu meunang nyeuseuk harita Nini ngadenge sora incuna nu keur ceurik di kamar manehna ngarenjag terus nyampeurkeun ka kamar sing horeng teh incuna keur dielapan awakna ku bapana. Da geus 2 poe teu mandi dina awak incuna katingali melentis hejo jiga nanah budak teh katingali jiga nu muringis nahan ka nyeri. Nini Ruti asup gep diuk gigireun incuna bari nyarita. Ujang, ke sore mah gerak tepungan ka Aki Wira. Menta pang ningalikeun panyakit si Jayadi sugan bae ari geus diikhtiaran mah cager panyakit budak teh.
Ceuk indungna Amran bari cuma limba ningali ka incuna neukeur kumarurung. Red Amran ngareret ka indungna bari ngomong, "Mohon mak, ke abdi bade nepungan ka Aki Wira bada asar." Harita waktu nyerelek teu karasa geus sore. Amran gesat gesut mandi terus disalin make pakaian nu rada pantes ngan gejlig we turun ti imahna. Ari nini ruti nungguan incuna di kamar bari dihuapan bubur budak teh.